Aduh, udara sejuk, seger jeung panas di tempat ngalamun. Tapi yang kurangnya, naonnya? Dulu lieur, ngopi teh enak, duit teu boga, lah kabeh lalieur aing mah Hirup lieur pisan, si Mincil milu lieur deui. Manggon geng lieur, masa jadi jalma lieur kabeh sih. Aduh, daripada lalieur kieu, mending scroll Facebook. Isi we mangga nomor awewe nya. Can manggi nomor awewe nya kela. Nah, ieu nomor awewe. Kela. Tapi geus boga anak kapan can ya? Lah, salin we lah heula. Ke dikirim ka si Muji. Ke si Muji nu teu mastikeun geus boga anak kapan can. Nah, geus kakirim nomorna. Si chat di si Mincil nomor saha ieu nya? Lah mending nelpon si Mincil we lah. Si Muji nelpon. Oh iya, kan tadi kurang geus dibere nomor. Angkat ah. Halo Ji, kumaha? Ieu manen ngirim nomor saha ka urang ieu? Eta urang ngirim ke nomor awewe ka maneh. Hok kumaneh pastikeun geus boga anak apa encan? Bung lah. Urang yang geus boga awewe sok we jeung maneh. Ah, Ji, dibere nomor awewe kok embung? Kumaha sih? Bung lah, urang mah geus boga awewe geus lah pareman. Kumaha sih malah dipareman budak tepugu. Aduh ya Allah, ti dieu teh mana ieu teh nya? Juga teh nomor teh atos dina Facebook. Tapi teu aya ieu anu nelpon apa kumaha? Daripada gak kieu, mending ditelepon ah, bisi we geulis. Berdering aktif ieu mah nomorna. Aduh, ieu teh sahanya anu nelpon? Aduh. Sayangnya. Halo A. Ini sareng sahanya. Suara kok kaos bencong. Kala. Iya emang sareng saha kitu. Oh, mohon A. Ieu sareng Neng Jenny. Anu bumina teh Palik Kidul tuh A, Palik Kidul. Oh, Neng Jenny di Palik Kidul. Wios video callan teu hoyong ningali raraina. Oh, mohon atuh sok A. Ayo video call. Abi kan gelis, ayo tuh juang video call. Kela tuh nya. Beralih heula. Oh, ayo atuh Neng, beralih ke video call. Hi bencong. Tilu. Hulu lieur, ngopi teh enak, duit teu boga, lah kabeh lalieur aing mah 2 3. Si chat di si Mincil nomor saha ieu nya? Lah mending nelpon si Mincil we lah. 3. Ah, Ji, diberi nomor awewe kok Bener. 2 3. 2 3. Hi bencong.